Coba. Kolot tenang haon. Lamun maneh hayang nyaho Semar itu adalah manusia eksperimen. Aduh. Manusia percobaan. Hei. Satria baja hitam. Leungit bajana tinggal hitamna. Itulah Semar Banar Nangka. Doraka kakolot. Ya, Semar doraka kaing. Tak kaing mah yang buru-buru kiamat alam dunia teh jelegur kiamat atau Nah, make jeung atoh. yang ningali Semar engkak-engkakan di neraka doraka ti aing. Aing ngomong teh ke mana karap. Naon? Eueuh hiji kejadian kolot doraka ti anak atuh. Aya. Eueuh. Aya. Lamun anak doraka ti kolot loba. Heeh, eta ge dewe ge apa? Ngan aya kolot doraka ti anak. Eueuh. Aya. Sik mun aya buktikeun. Aya nyaho bukti. Sok. Kamari itu. Di Kapolsek di Brebes. Aya awewe dibawa ke Kapolsek. Meureun maling emas meureun. Lain maling emas. Naon? Micen orok. Anu kitu lain doraka ti anak. Wayaw. Eta aya geuningan. Wayaw. Meureun matak dipikeun ge anak jadah teh. Naon? Matak dipikeun ge anak jadah. Eta ngomong asa bener. Ada bener wae. Maka jeung anak jadah. Dengekeun cek keterangan kulu mauludi yuladu alal fitrah. Setiap anu dilahirkeun dengan keadaan bersih. Orok mah suci, budak mah bersih. Lain orok jadah tapi indung bapana nu haram jadah belegu. Jepe oyaw. Akang apal teu naon artina anak jadah? Naon? Anak jadah teh anak anu lahir eueuh bapaan. Dengekeun atuh tadi keterangan teh. Asa bener eta ngomong. Eta bener wae urang mah. Maka jeung anak lahir eueuh bapaan nah awewe reuneu teh kusaha ge saya kana pager. Daya bapana goblok sia teh tuh. Rek dimajusikeun, rek nanasranikeun kumaha indung bapana, rek diyahudikeun kumaha indung bapana. Sia teh pasti aya bapana sia teh, mana karep sia teh. Kitu teh mah. Matak pangeran morek ka hampura ka eta jelema, lamun eta jelema tanpa menang ridho hampura anakna Allahu Akbar. Wah wah malik-malikeun akidah. Tah, ieu aliran sesat di si goblok. Malik-malikeun akidah. Malik-malikeun akidah. Ieu kudu dibasmi manuk ieu. Beda kok. Naon Semar? Naon gitu. Beungeut bodas awak hideung. Aduh. Pinguin lain sok. Eta mah luas. Bayangkeun ku sia. Lumatak dina waktu. Dah. Sok, tuluikeun. Ayo lanjut. Ayo. Naon Kang? Terus lami di dieu Pak. Aduh. Ti tadi dan ti tadi. Nah teu hitut. Udah ngomong gitu Si ya. goblok. Teruskeun anu bieu teh jang. Lan. Teraskeun anu neme teh. Teraskeun? Heeh. Sae mah. Nu matak bapak-bapak, ibu-ibu, pang-pangna barudak ngora. Naon? Urang teh wajib pisan ngahormatkeun nu jadi kolot. Tadi mah lain. Lain gitu. Sabab inung tunggu rahayu bapak tangkal derajat. Nyapa. Tuh cek papa ge heueuh. Ayeuna mah Komo ka inung sabab naon bayangkeun ku si laing. kumaha? Inung ngakandung 8 bulan melenung tapi indung teu punung. Sanajan nyerina kalangkung-langkung dages takdir tinu agung. Sanajan anak rungsing inung tar ieu pusing, matak pantes surga itu ada di telapak kaki ibu. Nyapa. Tuh. Pangeran mereka hampura kata jelema lamun eta jelema tanpa menang ridho hampura indung jeung bapakna. Pomo ka bapak, gabru ka bapak, bari nyuu. Sakuduna. Bapak nu ngayuga. Mun bisa bari ceurik. Bapak nu ngagedekeun abdi syariatna. Bapak nu mangusahakeun abdi. Bari cekel tuurna cing tarik. Tarik-tarik deui. Sabab eta tuur teh panggede-gedena jasa basa bapak jeung emak keur nyieun dewek. Nyapa. Bah! Anu jus ya. Kadon beuki nyeceus ya. Puas. Belegu. Kabina-bina ting babatok sia. Ae sia.
ngelonyeng kalaka ngaheureuyang ngelonyeng tua